Para mitra sadaya ti dinten ka dinten ti waktos ka waktos. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Dongeng enteng pangbeberamana di Mang Jaya official di channel YouTube ieu kasangakeun mugi-mugi tiasa dianggo hiburan. Gitu. Carios nuju dihanca ku Mang Jaya, carios nyamung judulna Kasarung Kasayang Maung. Ye dongeng karangan Ki Leksa. Carios ieu para mitra sadaya. Si Itok, Mang Itok ya para mitra, mangga nyangakeun bae. Mugi-mugi tiasa nyugemakeun. Atuh kawargi-wargi Mang Jaya di mana welingina, mugi-mugi urang salamina dina ginanjar kawilujengan. Ari dongeng teh para mitra, di hade-hade sangkan sae, di alus-alus sangkan payus, di reka-reka malar siga cenah kitu nya. Ayo dongeng mah kitu atuh para wargi. Di papantes cenah kalaya naon teh sing nepi ka pantes gitu. Di papantes sing nepi ka pantes. Mangga dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Ki Leksa dina bagian ka-23 urang lajengkeun wilujeng ngadangkeun. Para mitra pamiarsan mulia, dongeng urang lajengkeun deui nyaeta dongeng serial Si Itok para wargi sadaya nu judulna Kasarung Kasayang Maung. Kahaturkeun ka para wargi etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga urang teraskeun. Supados isi dongeng ngagulusur para wargi aya sabagian carios atanapi sabagian kalimat-kalimat anu ku Mang Jaya bade diwangsulan deui nya. Salajengna sabada Basuri ngadongengkeun perkara nu aya patula patalina sareng Si Itok. Atuh harita Aki Giri cumarios anu unina kieu. Heug urang mimitian. Ai Prabu Malondra teh siluman maung nu ngawasa sakabeh maung. Dimimiti maung nu pangleutikna nepi ka maung lodaya nu panggede-gedena. Boh maung siluman, boh maung nu kumelenang di alam rame. Ari eta siluman maung teh ngaranna nagarana di Gunung Galitri. Ari anu jadi juru kunci nyaeta Aki Burahol nu cicing di lembur teh laut. Ari baheula mah Aki jeung Ki Burahol teh sobat dalit naker. Tapi saprak Prabu Malondra jeung Prabu Anom Lokawisesa mumusuhan. Nya Aki jeung Aki Burahol ge kabawa jadi mumusuhan. Ari nu jadi marga lantaran pangna mumusuhan tina perkara parabut wates nagara. Tah ti harita Aki teh babendeng jeung Aki jo ieu Aki Burahol teh kitu nu matak teh. Sajabati kitu baheula eta dua raja siluman teh kungsi perang kalayan can aya nu eleh, can aya nu meunang. Muncul istilah ayeuna mah draw meureun teh pertandingan teh kitu. Nya tungtungna mah mumusuhan teh jadi panjang. Tapi ka ayeuna malah duki ka iraha geusna. Da sakitu lalakon dua raja siluman teh ti Gunung Galitri. Ari Si Itok bisa nanyaho ka Gunung Galitri, manehna dibejaan ku Ki Juralit alias si Raja Lanak teh. Sobat medok Prabu Malondra. Kitu tasuri lalakonna mah. Cek Aki Giri bari regot nginum deui. Atuh harita teh para mitra Basuri nanya ka Aki Giri, "Okah hartos upami kitu mah Aki?" Nanging dupi Aki Jurali teh saha nu saleresna teh Aki? Cek Basuri ngarasa penasaran ngadenge Raja Lanak. Pok ku Aki Giri dijawab, "Heeh, siga nu penasaran jigana anjeun mah Suri." Heeh, ku Aki diterangkeun. Ku Aki pasti dibejakeun. Nu aya patula patalina jeung si Ku Jurali. Ari Aki Jurali teh nyaeta Lanak bodas nu ku anjeun diteangan. Ari sabenerna mah Si Itok teh geus ampir hasil ngalalanak bodas. Tapi Ki Juralit ngenta sangkan manehna teu dipaehan ku Si Itok. Kalayannya ti Ki Juralit pisan Si Itok meunang katerangan teh ngeunaan anjeun teh. Tuh nu mata Si Itok manyaho Rusia anjeun nepi ka bubuk leutik da ceuk paribasana. Kanyahoan we kabeh ku Si Itok. Kitu Suri silsilah nama.
ulah majar si Itok di bejaan kuno sejen jadi di bejaan teh ku Ki Juralit sorangan gitu. Lantaran Ki Juralit hayang kena hirup meureun kitu maksud nama. Jadi anak bodas teh tepung jeung si Itok nya Aki. Teteh lah tu si Itok teh lain jelema atah nya Aki. Eta we ku perjuanganana sumuhun. Ku abdi teh dipiwara ngalala anak bodas geuningan kersaeun anjeunna ini dengan sigana bae ku sila anak bodas disuntik anjing meureun kitu nya. Tah, bener Suri bener. Jadi si Itok teh kasebut cok sanajan jelema beungad Aki ge nyaho atuh kana leutik-leutikna si Itok mah. Lain jelema atah komo ayeuna mah meunang perlindungan ti siluman maung Prabu Malondra. Umadak ceuk Aki oge berat boga musuh teh. Lantaran jigana bae kudu tarung teh lain ngan saukur anjeun wungkul. Tapi 3 pasang kahiji anjeun ngalawan si Itok. Kadua Prabu Anom Lokawisesa ngalawan Prabu Malondra. Ari katilu Aki ngalawan Aki Buraho. Dah kitu euy Suri bising teu ngarti mah. Pertandingan gede ieu teh. Jadi lamun dina tinju teh meureunan aya urut-urutanana ieu teh. Lamun Prabu Anom Malondra tarung jeung siluman nyaeta nu dipuhit ku urang. Prabu Anom Lokawisesa kasebut kelas berat. Atuh Aki meureun kasebutna kelas bantam kitu tah. Tah lamun maneh nu tarung kasup kelas ringan kitu tah meureun sigana kitu oge. Jadi urusan-urusan tarung ieu teh lain pagawean meme sasarap euy. Jadi lain pagawean anu enteng, lain pagawean nu gampang, pasoalan nu keur dihareupan ku urang teh euy kitu nu matak ge. Cek Aki Giri ngerangkeun kaayaan nu keur dihareupan ku Basuri jeung Aki Giri. Atuh ngadenge kitu Basuri mending ngajengho. Lantaran teu nyangka sacongo buuk titadina oge. Yen pasoalan nu keur dihareupan ku manehna teh ngajadikeun bibit mumusuhan anu remet kamale. Rambat kamale parawargi. Sakedapan mah Basuri teh ngahuleng ngajentul. Teu bisa nyarita bakat ku kaget. Ari Aki Giri sarua dikala ngahuleng siga nu sarua ngarasa bingung kumaha ngakalanana. Lantaran geus moal salah deui, tangtu manehna kudu adu hareupan jeung Aki Burahol. Mangkaning baheula kungsi tarung, kalayan kaunggulan aya di Aki Burahol. Sanggeus rada lila kakara Basuri nyarita deui. Ku Aki teu sangka geuning lalakon abdi teh matak ngabalukarkeun timul peperangan usgia ageungna. Da kumaha tu abdi teh Ki salajengna teh. Margi abdi teh terus terang we rada seunggah mayunan si Itok teh. Sajabi ti kitu nah kinten-kintenna Gusti Prabu bakal kersaeun kitu mantuan ka abdi. Ceuk Basuri bangun anu pondok pangharepan. Ya teu kudu susah-susah ayeuna mah Suri. Lantaran geus boga layan sewang-sewangan. Anjeun kudu nyang hareupan si Itok. Lamun si Itok minta bantuan ka Ki Burahol, Aki nu bakal ngalayananana. Lamun Ki Burahol minta bantuan ka Prabu Malondra, urang minta bantuan ka Gusti Prabu Anom Lokawisesa. Jadi ayeuna mah teu kudu bingung atawa susah, sanghareupan we naon-naon nu geus jadi kewajiban urang. Kitu we ayeuna mah. Asana teh make susah-susah teuing. Keun anu geus mah urang hareupan we nu can datang. Hartina mah nu bakal karanapan ku diri urang. Urang tetep kudu tenang dina nyang hareupan segala rupa hal perkara. Lantaran ku katenangan, urang bakal hartina mah menang kamenangan. Hasil nu mucekil kitu tak ceuk pamanggi Aki oge. Cek Aki Giri na babaraha teh Basuri. Atuh ari ngadenge katerangan kitu mah Basuri rada teger hatena. Malah pok nyarita bangun ludeung pisan ayeuna mah. Larasnya Ki, namai kahartos ku abdi teh yeuh. Keuna ari parantos kieu mah abdi ge da moal mundur. Nah make sieun-sieun teuing kudu nyangkalak si Itok wae mah da. Da abdi ge tos ngartos lah. Nyaho kana pangarti si Itok. Baheula ge wah si Itok purah ditekean ku abdi teh Ki. Tangtos ku abdi bade diusahakeun sakuat tanaga. Sangkan tiasa nyangkalak si Itok. Nanging kumaha carana nya ngawartosan ka Aki saupami si Itok ngandelkeun Ki Burahol kitu tah. Margi teu kinten tebihna ka dieu teh Ki.
cek Basuri baring usapan weheungna siga nu teu kuateun ku hanaang hayang nginum lantaran tas lumampah sakitu jauh tur nanyakna ari pribumi teu hideung mere cai-cai acan tapi untung Aki Giri ngarti kana kalakuan Basuri pok Aki Giri nyarita ka Basuri ungke heula euy ku Aki moal ka dijawab jigana teh hayang nginum anjeun teh merenya poho Aki teh teu nyuguhan cai-cai acan yuk lantaran kajongjonan teh ngobrol babakuna mah sono kitu tah sok daguan Aki rek nyokot cai heula keur anjeun cek Aki Giri bari jung nangtung terus ngaleos ka dapur maksudna rek nyokot cai keur nyuguhan Basuri atuh nempok kitu teh pok Basuri nyarita sajeroning hatena ki Aki begang teh tayo kapatut nalalampahan teh meuni poho nyuguhan cai puguh aing hayang nginum di tadi mula ari manehna ngaburui we sorangan meuni geus beak sabatok gede cek Basuri beri melong ka panto dapur urut ngaliwatan Aki Giri teu lila Aki Giri geus datang bari mawa cai sok dituna hareupeun Basuri teu kudu dimangakeun deui gap Basuri nyokot cai teh dina bekong terus diinum meuni ngalaklek Aki Giri pok nyarita waduh muni beak sakali euy hanang meureun anjeun teh nya Suri sanes meureun deui kilah tapi nyan hanang pisan abdi teh nah pening muni hara rese rek nyuguhan cai-cai oge Aki teh ya kamana ari ini Giri meuni teu nolol-nolol geuning Aki cek Basuri bari sok nuna di bekong nu geus kosong ari Aki Giri pok ngawaler hampura we euy Aki teh Suri lantaran nya kitu teh ya euy ari lalaki mah sok kalah kagancang nyuguhan ku obrolan ari sini nih geus 2 poe 2 peuting eueuh balik euy nyarita ka si Aki mah rek ulin cenah ka lemuhur injuna cenah tapi teu datang sini ni teh teuing mun pae meureun dijaga dibegal ku aja gatawa maung teuing ka mana ta teu can manggih laratanana puguh si Aki teh euy cek Aki Giri nyaritana bangun taya pisan semu jigana teh teu hariwang teu melang teu sumoreang ka nini Giri kaget Basuri pok nanya nah geuning Aki mah bet kitu kumaha lamun nini teh kenging kecelakaan di setengahing perjalanan kitu tah nah teu ngaraos melang Aki cek Basuri bari molohok kana beungeut Aki Giri siga nu hayang nyaho kana eusi-eusina otak Aki Giri ngadenge Basuri nanya kitu cakakak Aki Giri seuri udah make nanya kitu euy ari pikeun Aki mah teu melang teu nineung puguh ge euy kasih nini teh kitu jadi lantaran awak Aki sorangan isuk jaganing pageto bakal ngalaman kawasin ini umata keur nanahaun make kudu melang hariwang sagala apaan ku anjeun ge karasa pamajikan rek kitu rek ieu ge teu dipalire ku anjeun teh geuning cek Aki Giri malik-malikeun caritaan Basuri atuh gancang ku Basuri ditempas deui nah ada abdi mah teu rumasa tamelar kanu jadi pamajikan Aki nah pelabah manana abdi teu malire pamajikan dararasaan mah abdi teh salamina ka urus sareng katingalikeun pamajikan teh ku abdi cek Basuri ngarasa teu rumasa ari tamelar kanu jadi pamajikan anak itu teh cakakak Aki Giri nyeng sirikeun meuni peureum beunta bakat ku bunga sigana teh puguh euy ari caritaan mah babari sedang letah teh teu tulangan euy bibir teu diwengku busa diulal elol kitu tah jadi babari pisan diulal elol teh bohong caritaan teh Suri anjeun mah nyarita janggih heuai tara dipikir heula lamun eta anjeun teu tamelar kanu jadi pamajikan nah waktu dibawa ke sakunca diantep wae padahal anjeun teh nyaho sakunca teh rek mawa pamajikan anjeun tapi nah teu dipalire euy cek Aki Giri ngabolekerkeun kasalahan Basuri dikitukeun mah leng Basuri ngahuleng ngadenge kecap-kecap kitu teh ari pikeun Aki Giri nyerengeh bae bari neuteup ka Basuri nu ngahuleng jiga nu kapeupeuh mamarasna pisan teu lila pok Basuri nyarita bari ngusap beungeut jiga nu miceun ka era
Lereski rumaos abdi teh teu ngahalangan aki teu ngahalangan ariku juragan sakunca masun margi da kumaha tu abdi teh parantos kedajang jika Gusti Prabu keun bae perkawis eta mah kahartos ku abdi ge aki ayeuna mah urang neraskeun perkawis tadi we atuh ki ceuk Basuri mengkolkeun di obrolan kanu tadi lantaran dina soal nyaritakeun perkara pamajikan Basuri geus eleset atuh aki giri ge teu katutuluyan pok nyarita balik deui kana soal pokok. Bener euy. Cik balikan euy pertanyaan anu tadi teh. Aki mah poho deui geus tepi ka mana tadi teh ngobrol teh. Cik aki giri bari ragamang nyokot deui surutu sabatang. Ari Basuri pok malikeun deui pertanyaan anu tadi lantaran can kaburu dijawab ku aki giri. Kieu patarosan abdi teh ki. Saupamina abdi nuju tarung sareng si Itok, heug maneh nanginta bantuan ka Ki Buraho. Ta abdi nawartosan ka aki teh kedah kumaha. Margi ka dieu teh apan kacida tebihna. Kitu tah parantos patarosan abdi teh ki, ceuk Basuri bari neuteup ka aki giri, gancang ditempas deui ku aki giri. Nya kitu nya. Ari pijawabeun teh kieu euy. Kulantaran lemur anjeun jeung imah aki teh kacida jauhna. Katurug-turug urang teh geus pada-pada jadi duda. Dina nyang hareupan musuh-musuh urang teh leuwih hade urang babarengan we. Jadi anjeun jeung aki urang ini bareng pikeun nyang kalak si Itok tah kitu rencana aki teh. Sabab cicing we di tempat ke aki geus daya hartina kitu tah pamaksudan aki teh. Jadi mudah-mudahan we kurang direjeng kuduaan masa pira aku si Itok anu dengan saukur sakeupeut teu bisa katewa ku urang. Urang sebakeun nyaeta ka Prabu anu Mlok Hawisesa tah kitu pamaksudan aki teh. Uluh. Nah geuning aki kersa nyerengan ka abdi bade dikumahakeun bumi aki, nah bade dikantunkeun atawi bade diical ki. Wah. Nah make kudu mikiran imah sagala rupa. Da sanajan teu ditinggalkeun ayeuna ge tetep we bakal ditinggalkeun ku aki teh. Sanajan kitu ge imah geus butut. Eusina geus dayangan saukur samaksa heula anggal sasiki. Kitu ge samak geus rawing anggal geus marolongo be aku beurit. Matakna make kudu susah-susah teuing euy Suri. Urang tinggalkeun we nu kitu mah. Cik aya keneh tanyakeun tawan teu. Dikitukeun para wargi sadaya nyaeta ku aki giri. Basuri teu bisa ngajawab nalahka ngahulang ti dituna mah meureun keur neangan pertanyaan, keur ngencerkeun uteuk. Dasar memang Basuri teh kasebutna telmi atanapi telat mikir, sulit sigana teh neangan pertanyaan deui. Para mitra sadaya, kumargi para wargi sadaya nyaeta Basuri teh ngahulang bae mikir neangan pertanyaan. Atuh sangkana ieu komunikasi antawis aki giri sareng Basuri teh lancar. Tidinya aki giri teh ti dituna mah neraskeun deui nyaeta muka carita nuluikeun carita anu tadi kulantaran ningali Basuri ngahulang bae. Woi, nah geuningan ni Suri dibere kasempetan ku aki bertanya teh nyaeta keur mikeun tumanya ka si akina teu digunakeun sok-sok nyarita ka dinya. Naon nu kira-kirana teu ngarti. Lamun di si aki aya hartina mah meureun dibejakeun ka maneh. Lamun si aki can ngarti si aki nanyakeun deui ka nu sejen kitu tah. Sok mengpeung aya kasempetan kitu tah. Aya deui ki, aya paras ka emut ayeuna mah ki. Sarupi deui kieu. Dupi ka panasaran abdi teh kieu. Nah aki teh kiat keneh tarung ngalawan Ki Buraho. Margi katinggalina ku abdi aki teh moal kiat rupina mah. Cek Basuri bari neges-neges sakujur awak aki giri. Jiga nu ngahaja naksir kakuatan aki giri. Ari anu ditaksir pok ngajawab. Naon ni sababna boga pikiran nepi ka palawah dinya euy. Nah geuning awal patarosan teh kalah kamarik naros ki. Sarua we jeung anjeun ditanya kalah kananya. Ulah kitu Lamun ditanya kulah
ulah ngajawabku pertanyaan tapi lamun ditanya teh ngajawab harti nama pertanyaan nu dibikeun. Naon margina tuh Ki? Cek Basuri kalah nanya deui. Dicarek nanya teh, Aki Giri rada keheul, pok nyarita rada morongos. Ye, anjeun mah biko geuningan nanya. Yo, cek si Aki ge ulah ngajawab pertanyaan ku pertanyaan. Sok jawab heula pertanyaan Aki, ari hayang dijawab mah ku pertanyaan anjeun. Hehehe, nyapunten atuh Ki lah. Mangga ku abdi bade dijawab Ki. Ari numutkeun pangemut abdi mah Aki teh moal kieu taru ngalawan Aki Burahol teh. Margi salira parantos bengkung, waos parantos ompong, soca parantos celong, iga parantos jiga rorongkong, ari mapah parantos dongko jiga kingkong ngarongkong nya teu ngarongkonong. Hariwang abdi teh Ki, sok sieun sakali geprak tras we ngajolopong da kitu. Ceuk Basuri bari ungut-ungutan, siga nu darianaker. Hari Aki Giri ngadenge jawaban Basuri, nu teu pikaresepeun pok nyarita deui. Wah, nyauh pamening atuh euy. Rajun daek ngajawab kalah jadi ngagogoreng ka si Aki maneh mah. Nyana-nyana rek kitu mah tadi teh kajieun teu dijawab euy atuh euy. Ceuk hayang Aki mah ulah babari ngahina kan wisejen teh Suri. Ari sabab boro-boro ngalawan Ki Burahol nu geus bongkok sanajan kudu ngalawan anjeun nu jag-jag balajag teu sieun Aki mah. Komo ngalawan anjeun aki-aki nu naon banggana sarua pada aki-aki. Nah anjeun cangcaya kana katanganasan Aki Suri. Cek Aki Giri nanya deui ka Basuri atuh pok ku Basuri dijawab deui. Ari cangcaya mah henteu Ki. Nanging abdi teh teu acan kantos terang kana kakiatan Aki bargi bade kiat kumaha salira kawas kitu cik urang buktoskeun heula. Cek Basuri bari satengah ngaheureuyan ka Aki Giri. Atuh puguh bae Aki Giri teu kuat nahan amarah. Ari ngadenge kitu mah pok Aki Giri nyarita deui. Oh, jadi lamun kitu mah boro-boro cangcayanya. Malah teu percaya acan meureun. Beuh, kacida pisan anjeun Basuri. Anjeun menta pertulungan ka Aki bari jeung teu percaya kana kakuatan nu dipenta tulungna. Tapi teu nanaon lah. Da puguh kaayaan Aki mah ngan sakieu buktina. Ngan lamun anjeun hayang nyaho heula buktina, ku Aki rek ditemongkeun. Tapi samemehna, cik Aki bang nyokotkeun heula padudan tu dina luhureun ka stop. Cik Aki Giri bari nepak palupuh lelaunan. Basuri pok ngajawab menigiatna keur. Oh, mangga Ki. Tanggeus ku abdi dipangnyanakeun Ki. Jawab Basuri bari jurung kunung maksud rek nangtung. Tapi hanya kal Basuri teu bisa nangtung lantaran bujur ngadadak jadi rapet kena palupuh. Gilir anu dialapet ku lem gom teh lem Arab anu kacida pisan rapetna. Dipaksakeun nangtung kalah kabawa jeung palupuhna. Rai beungeut Basuri meuni euceuy bakat ku era. Jajantung ratug tutunggulan, suku jeung leungeun ngaleper siga nu lilinieun. Geus puguh teu bisa nangtung mah gek Basuri diuk deui meuni madep. Pok nyarita lalaunan bari tungkul. Teu wani padu teuteup jeung Aki Giri. Lantaran ngarasa ajrih pisan ku Aki Giri. Aduh, hapunten abdi teh Aki. Margi teu tiasa nyumpunan pamunut salira Aki sun. Mangga we can aku salira padudan teh Aki. Nah, awet kalah kahirasan hidup mah Suri. Hirup teh kumaha ieu teh nyopira aku dititah nyokot nu kitu-kitu wae teu bisa. Komo lamun dititah nyokot nu jauh meureun. Naon sababna teu daek Suri? Cek Aki Giri bari mencrong ka Basuri nu keur ngeluk siga bueuk. Bueuk meunang mabuk teh pok Basuri ngajawab bari tetep tungkul teu wani cengkat-cengkat acan. Lantaran ngarasa era para mitra sadaya, era parada cek paripaosna. Sumuhun Ki, ieu bujur rapet sareng palupuh Ki. Punten we sanes bala kahirasan abdi teh Ki, nanging da kumaha atuh teh palupuh mata kerapet Ki. Nah, disimpenan leugeut ku
ku aki teh nah ada aki mah teh boga leugeut euy cika yang nyaho nangtung urang tempo ku aki aya naon eta palupuh teh euy bake bisa nempel kana bujur sagala mun kitu mah apet teh meureun euy palupuh teh euy halus teh euy suri maneh mah dipika apet ku palupuh ai batur mah dipika apet teh ku awewe nu geulis maneh mah dipika apet teh ku palupuh aya alusna euy lumayan meureun ka mana teh palupuh teh napal we kana bujur euy sok cing euy cing kadinya alus teu naon sok geuning tak kitu nu matak teh jadi alus maneh teh nya jadi maneh teh teu dae kitu nyokot barudan teh sun kumaha aki we lah sun abdi teh rumaos parantos kieu sun teu tiasa mun ieu teu tiasa nangtung geuning sebe sok atuh sok ayeuna mah nya sok ayeuna mah sok cing nyaho nangtung urang tempo sok si urang ubaran ku si aki cek aki giri bari cengkat trek nempo kana urut diuk basuri bari nyaduca jung basuri nangtung galaunan gini bisa ki ayeuna mah sanangtung sok atuh opang nyokotkeun euy pang nyokotkeun tu padudan mangga ki cek basuri harita jungjul nangtung lantaran harita tehnya eta palupuh geus teu rapat deui kana bujurna tetela para mitra sadaya ari saparantosna dipiwarang ku aki giri mah harita teh basuri jung nangtung samalah mah palupuhna ge teu napel harita cakakak aki giri seuri bari nyarita geuning bisa euy wah kaciri kedul anjeun mah suri mung dititah deuleu euy capagawean goreng teh bising teu nyaho mah nah atuh geuninganan pira oge ditah nyokot padudan make teu daek sagala rupa tapi teu nanahaon keun dihampura sakitu mah ku aki udud mah surutunya yo ku aki teh udud mah surutu deui lah da teu kudu dipadudan cek aki giri bari kop nyokot deui surutu basuri sabatang ngan samemeh basuri bisa nyarita ke aki giri geus pok deui neruskeun omonganana tah ayeuna mah aki teh rek nanya ka anjeun suri cik ku anjeun jawab anu sajujur-jujurna ai pikeun ngabuktikeun yen aki kuat keneh mah tarung nurutkeun ka hayang anjeun teh kudu kumaha naha urang tarung teh patutunggalan jeung anjeun atawa cukup ku panco ye cek aki giri nangtang ka basuri bari neuteup antep kana beungeut basuri meni ngaleper ditanya kitu pok ngajawab lalaunan jiga nu kaduhung sagede gunung geus wani-wani nangtang ka aki cunda calutak camplak nangtang ka aki giri aki mugi aki kersa ngahapunten we kana segala rupi kalopatan abdi sun margi abdi teh rumaos parantos kumawantun ngunghak camplak ka salira aki rupi perkawis panangtang ti abdi mah anggap we sun abdi teh ngabodor aki abodor murah teh sun etang-etang hiburan kitu urang teh da etang-etang aya pi milari piseureun teh sesah meureun da aki nyalira wae di dieu ge moal tiasa cakakak cikikik meureun aki janten ayeuna mah abdi teh parantos percanten 100% ka aki abdi yakin yen salira aki teh bakal tiasa ngayunan si Itok sareng Kiburahol sakitu ningali kadigjayan aki samodel bieu mah wah sigana si Itok jeung aki Burahol teh sakoteap ge sigana mah dirameus jeung baju-baju na aki cek basuri bari ungut-ungutan nyarita ngan teh sirikna bari nyemah we sigana teh nya kajeun atuh ari geus kitu mah aki ge moal maksa ari anjeun geus percaya mah ka aki laina urang anggeuskeun babadamian teh ngarah puguh nyang hareupanana urang teh isukan mah hayu urang jorag kuduaan si Itok teh lamun perlu urang tarung niru aja gue teu kudu mikiran soal satria segala rupa pokona mah asa si Itok koyor we urang teh kumaha satujun teh suri carana mah kumaha we tarung mah sapa bodoh sapa pinter kitu tah cek aki giri
Satuju pisan ki lah. Mangalah. Aduh ngiringan we sapangarsa aki. Segala rupinya ngakeun kumaha aki. Cek Basuri teu loba komentar deui. Atuh pok disambung deui ku Aki Giri. Oh, syukur euy ari kitu mah. Malah cek Aki mah euy. Leuwih hade urang alalana we. Urang ulah nginget-nginget harta banda anu geus kararitu. Da kalah mata kripu wungkul. Soal sare mah urang di mana we. Tunduh kitu sare. Atuh teu tunduh urang tuluikeun dalampahan. Soal dahar urang sakapangihna we euy. Da ieu mah geura sare we da geus peuting kalayan isukan urang indi subuh-subuh kitu tah. Syuk kadinya geura sare. Mangga ki jawab Basuri ponok teu loba deui komentar. Geus kitu mah terus duanana sarare ngagaloler di tengah imah. Ari di luar sato-sato leuweung meuni reang di sarada patembalan. Angin peuting ngahilibir nobros tina sela-sela bilik. Mepene nu keur sarare ting rarengkol bari kere. Sok sanajan kacida tirisna ge kulantaran pitunuheun geus leuwih kuat nyaeta ngungkulan nya antuk nama sarare meuni talibra naker. Kacaturkeun isukna rebun-rebun keneh Basuri jeung Aki Giri geus arinit ninggalkeun imah Aki Giri. Ari nu dimaksud rek ngamimitian ngajorag ka Mang Itok. Basuri dina jero hatena kacida pisan ngarasa bungangahna lantaran kasusahnya anu geus aya nu mantuan. Sajajalan Basuri jeung Aki Giri gawena ngarobrol bae nyaritakeun perkara nu keur dihareupan kuduaan. Para mitra sadaya ayeuna urang tunda carita kaayaan Aki Giri jeung Mbah Basuri. Nyaeta urang teundeun dihandeuleum sieum. Urang tunda dihanyuang siang paragi nyokot ningalkeun. Hiji waktu urang ngabuka deui. Hiji waktu urang boker deui ayeuna mah urang simpen we heula kanggo sementawis. Urang dongengkeun kajadian anu parantos ka kantun lami. Nyaeta teu kacatur-catur perkara Mang Itok teh. Ayeuna urang malika nyaritakeun Mang Itok. Disaprak Mang Itok tarung ngalawan Basuri, ngaran Mang Itok jadi buah catur salalemur. Malah ceuk paripaosna kacatur ka mana-mana. Kasohor ka unggal desa. Perkara Mang Itok malah lamun pasosore ngarariung di buruannya teh taya deui nu dicatur iwati ngobrolkeun perkara Mang Itok. Itok deui. Saban poe Mang Itok teraklat kudu bae meunang pagawean anu ngahasilkeun duit atawa pare. Malah ti mimiti harita tingkat kahirupan Mang Itok jadi robah. Tina ripuh jadi senang. Ai senang pisan mah henteu da sakadar sifat manusia aya wates wangeunna. Ngan pipikiran Mang Itok jeung nu jadi pamajikanana ngarasa teu ripuh-ripuh teuing. Lamun baheula mah hayang neangan beas sakilo teh meuni kudu asruk-asrukan ceuk paribasana. Buburuh nutu jeung sajabana. Tapi ayeuna karasa kulantaran pagawean Mang Itok teh kapake ku urang lemur dinya. Sahenteuna bangsa urusan kahasilan teh ngocor harita mah. Para mitra sadaya, lantaran unggal poe Mang Itok tara nganggur kawas bareto. Mang Itok ayeuna geus teu betaheun ngangkeup tuur bari ngalamun. Hampir unggal waktu dieusian ku pagawean nu mangpaat. Atuh teu matak heran lamun kahirupan sapopoena jadi ayem tentrem. Tarador dar pasea kawas baheula prabu catur jeung nu jadi pamajikan. Gara-gara isuk can manggih beas atawa isuk keneh can aya beas keur sangueun, sedengkeun anakna si kulup mah tetep teu percaya lamun indung jeung bapana teu boga hakaneun. Dina hiji poe, kirawanci haneut moyan, Mang Itok jeung pamajikanana keur ngarobrol di patengahan bari ngaropi. Dina eta kasempetan Mang Itok mimiti kadengi nyarita ka Bilani. Lani, lain euy kami teh sabenerna mah boga picaritaeun ti kamari keneh ieu teh. Tapi can aya waktu nu hade euy pikeun nyaritakeunana euy. Ngan sigana mah ayeuna teh salse yeuh. Matak rek dicaritakeun ku kami teh ayeuna teh. Ceuk Mang Itok eureun heula nyaritana. Lantaran harita Bilani gancang nemalan. Euleuh. Na aya naon bangun nu dinas pisan Kang Itok? Euy sok atuh buru-buru caritakeun ka kami. Lantaran ari geus dicaritakeun mah sugan we kami bisa mantuan mikir kitu pikeun mereskeunana. Nya saja bati kitu memang sakuduna buru-buru badami jeung nu jadi pamajikan. Lamun aya picaritaeun teh, ceuk Bilani bari neuteup ka Mang Itok siga nu keur mikir. Teu lila pok Mang Itok nyarita deui. Oh bener da euy caritaan teh Lani. Ari sanyana mah euy teu pati penting ari pasualana mah.
nganu jadi pikiran teh sok sieun kami init musuh datang ka dieu tah kitu euy Lani nu penting nama nah rek init ka mana tukang itok teh? Lani kami teh boga janji ka Kiburaho nu cicing di lembur tenjo laut. Ari nu dijanggikeun lamun kami geus hasil ngalawan ka si Suri rek buru-buru nepungan ka manehna. Sedang ayeuna pan kami geus ampir saminggu ti saprak tarung jeung si Suri can kaburu nepungan. Tah kulantaran kitu kami rek wakca ka maneh Lani. Isukan mah isuk-isuk kami rek init we nepungan Kiburaho. Kitu tah pamaksudan kami teh. Cek Mang Itok barigap kana cangkir nu dieusi cikopi regot-regot diinum bangun nu kacida nikmatna. Ari Bilani pok nyarita deui. Geuning teu pira picaritaeun teh. Sugan kuring mah penting pisan urek dicaritakeun ku Kang Itok teh. Ari ngan saukur kitu mah make kudu bingung sagala. Tepungan we buru-buru Kiburaho dari geus nyaho mah jalana da moal lila meureun. Jawab Bilani. Barigap manehna ge nyokot cikopi, regot-regot diinum, tapi teu dibeakeun kabeh da panas keneh. Mang Itok pok nyarita deui. Da memang bener deukeut lemur tenyo laut mah euy. Paling-paling ge 2 poe jalana teh. Tapi nu dipake bingung ku kami teh lain soal nepungan Kiburaho. Ceuk kami ge tadi geus disebutkeun nyaeta sok sieun si Suri datang ka dieu sabuat kami eueuh. Jadi lamun kajadian kitu teh pan cilaka meureun pikeun urang. Cek Mang Itok malikan deui caritaan. Nu tadi geus disebutkeun atuh pok Bilani nempas deui. Soal eta ari ceuk kuring mah keun bae lah. Kumaha jadina we atuh naha lantaran da piraku Basuri ge ujug-ujug ngaruksak teu pupugu. Ayeuna mah kieu we Kang Itok. Mending buru-buru tepungan we Kiburaho susuganan Kiburaho bisa mantuan kana kasusah urang. Pan moal berat teuing meureun Kang Itok. Cek Bilani ngabudalkeun usulna. Ari Mang Itok kacida bungaheunana ngadenge caritaan pamajikanana. Hatena ngarasa ngemplong nempo pamajikanana pinuh ku wawanen. Pok Mang Itok nyambung deui caritaanana. Nya syukur atuh Lani. Ari maneh geus boga kawani pikeun yang hareupan Basuri mah. Lantaran geus moal salah deui, tangtu Basuri teh bakal ngancam ka urang. Jadi dina hiji waktu mah pasti datang ngajorag ka urang rek nangtang perang. Mang Itok bari terus ngahulang jiga nu keur mikiran Basuri nu jadi musuhna. Bilani ge can waka ngajawab kalah sarua pada ngilu ngahulang maturan salakina. Ngajawab deui kalah sarua para mitra. Nyaeta di jalan-jalan jalma urang lemur Cihanjuang geus balawiri rek laliar ka pagaweanana sewang-sewangan. Tukang macul init manggul pacul. Tukang ngarit init mawa arit jeung wadah jukut. Nempo nu ngaleut trek arusaha Mang Itok asa diingetan, pok Mang Itok nyarita deui. Lani, ngan sakitu nu perlu dicaritakeun teh euy. Hari ayeuna mah kulantaran geus beres, kami rek init kaleuweung neruskeun hanca kamari. Harnya boga hanca naon kitu Kang Itok teh? Cek Bilani melong ka Mang Itok, pok ku Mang Itok dijawab. Nganca ngalah hoe pesenan babah kun siong. Ngarah tereh lunasna. Lantaran pesen salawe beungkeut ka kacumponan 20 beungkeut. Tinggal 5 beungkeut deui hutang teh yeuh sedeng pan rezekina mah geus kadahar ku urang teh. Cek Mang Itok bari jung nangtung terus ngalaan sarung. Hari bae Bilani pok nanya. Boga hutang Kang Itok teh nya dipake naon duitna? Lain boga hutang duit, hutang ka sanggup. Lantaran kami geus janji rek nyumpunan pesenan Bah Kun Siong teh. Cek Mang Itok barigap kana bedogna. Terus disoren dina cangkengna. Bilani ngadenge ceritaan Mang Itok pok nyarita deui. Kitunya sugan teh hutang duit panyana kuring mah. Boro geus reuwas kuring teh. Ceuk Bilani bari jung manehna ge nangtung. Leos ka dapur, ari Mang Itok jurut turun ti imahna. Terus init kaleuweung maksudna rek usaha. Para mitra anu mulia, gancangna carita Mang Itok geus aya di leuweung tempat ngalahoe. Sanggeus kukurubutan ngasruk leuweung kira-kira saparapat jam, serog Mang Itok nepi ka hiji tempat nu loba hoena. Sarta di lebah dinya geus ledu gurut ngalahoe. Malahnya di dinya pisan hanca Mang Itok oge, sarta teu lila Mang Itok geus mimiti digawe neruskeun hanca kamari. Kira-kira wanci setengah poe,
Mang Itok geus ampir-ampir beres kalayan tinggal nalian hoe nabungkur. Tapi samemeh mengkitan hoe ret Mang Itok nempok kana hiji tangkal. Tete lapisan eta tangkal teh aya hoe nu ngareuy panjang naker. Nempok kitu pok Mang Itok ngomong sorangan. Waduh. Ieu hoe meuni panjang kitunya. Lebar diantepna ye lantaran can puguh mangih deui model kitu. Wah diala sia ku aing. Ceuk Mang Itok serepet nyabut bedog terus ngagidig nyampurkeun hoe. Sanggeus tepi terus disusul puhuna. Teu geus kapangih gancang harita keneh ditigas kalayan teu loba deui carita. Terus hoe dibetot ngarah daunna pinuh ku cucuk teh lalesotan. Sanggeus ampir beres tungtung ngait kana dahan kai nu nyaga. Sanajan hantem oge ku Mang Itok dibetot, digintak, kalah nyarari dampaleun. Nempok kaayaan kitu pok Mang Itok ngomong deui sorangan. Urus tunyung sia. Sampir beunang kalah ngait sia. Ditigas dialah sapotong lebar, loba teuing kapiceuna. Ditaekan sia ku aing. Ceuk Mang Itok teu talangke tereke naek kana tangkal kai. Sanggeus tepi kana dahan anu nyaga, gek diuk dina dahan anu doyong. Sanggeus semernah diukna serepet nyabut bedog. Tapi memeh plas nigas hoe. Hawar-hawar ti kajauhan aya nu kokorosakan, barang dibarengan ku gegerendengan, kebeg Mang Itok meni ngarenyag. Bedog nu diceklan ampir murag, tapi untung Mang Itok teu gugup. Terus bedogna diasupkeun deui kana warangkana. Sanggeus teu nyeklan bedog, terus mencrong kalebah datangna sora. Ari nu gegerendengan beuki lila kadenge beuki tarik. Malah tungtungna jelas naker, sora manusa nu keur ngarobrol. Atuh harita Mang Itok meuni dengdek bae. Ngadedengekeun anu keur ngobrol teh. Bari panon molohok teu ngiceup-ngiceup, hayang sidik kanu keur ngobrol. Bari neges-neges nu ngobrol, pok Mang Itok nyarita sorangan lalaunan. Ai. Samanusa anu wani ngulampreng ka dieu. Lantaran sajabati aing mah tarain waniun lahaloho ka dieu. Wah. Buah-buah den tukang mengasuh maung ye. Ceuk Mang Itok bari panon anggar mureleng kalebah datangna sora. Heuleut sawatara jongjongan mah. Breh ku Mang Itok katempo aya 2 jalma keur leumpang bari ngobrol. Ari Mang Itok harita meuni curinghak. Curinghak bakat ku hayang sidik pisan. Kanu duaan lantaran beungeutna can pati atra. Da puguh kahalangan kudang daunan. Ngan untung kabeneran pisan anu keur leumpang teh. Nuju kana tangkal kai nu keur ditaekan ku Mang Itok. Beuki lila, beuki deukeut, tungtungna breh katempo. Jelas pisan ku Mang Itok para mitra. Eta teh nyata Basuri jeung Aki Giri geus terpi kalebah dinya. Nempok musuhna datang pok Mang Itok ngomong sajeroning hatena. Waduh. Si Suri teh euy. Rek nanaon los-los ka dieu. Keun sia diintip ku aing. Sugan we. Eureun lebah dieu sia. Ceuk Mang Itok para mitra bari kuliwat cicing pindah ka nu rada buni. Basuri pok mimiti kadenge deui nyarita ka Aki Giri. Aki, geus ledug lebah dieu nya. Kurang reuh laki lah capek yeuh. Capek kuring we yeuh. Ceuk Basuri bari gek diuk dina batu teu ngadaguan jawaban ti si Aki Giri. Kapaksa Aki Giri ge nurutan eureun bari pok nyarita ka Basuri. Sok atuh rek eureun heula mah. Jeung deui kabeneran ye aya nu keur ngalah hoe tuh. Tapi keur ka mana ieu bogana nya? Sugan mawacai urang minta sargot mah. Ceuk Aki Giri bari rarat-reret nempoan ka sakurilingeun manehna. Jiga nu keur aya di teangan. Ari Basuri pok nanya ka Aki Giri bari ngusiwal ngaluarkeun surutu. Aki, abdi mah bingung ye. Na urang teh bade langsung ngabujeng ka imahna si Itok atawa ka Tenyo Laut heula ye. Jeung kumaha ye lamun si Itok teh aya di imahna? Hari anyun buat kawas bolon si Asuri. Ya tangtu urang teh ngajurag ka si Itok heula. Lamun ngalawan si Itok geus bugu teu kuat, gancang urang minta tulung ka Gusti Prabu. Ngancuk pangrasa Aki mah wah. Si Itok mah sakali ngagebrag ge moal burung katewak.
cek aki giri bari ragamang nyokot surutu sabatan pelenyun udud bari cumagug dina batu anu dua tuurna diceklan ku leungeun kenca Mang Itok banu keur ngadengikeun tina tangkal kain ngarenyag bakat ku kaget ngadengi Basuri rek ngajora ka imahna pok Mang Itok ngomong dina jero hatena kasabelan sia rek ngarah ka aing nyakal sia waktuna kaburu beak sia lamun teu beak wae dilawan ayeuna